Ayo. Aduh. Kapayon itu pada. Ya, panangan anak dia. Nah, kapal dia samet. Nah, sahaja dengan deh. Kosasi, Pak, sanes Oden. Hah? Kosasi. Oh, nah, itu naik jauh ibadah tadi Oden atuh. Kagak benten. Hah? Benten. Kosasi mohon Oden. Kosasi. Mohon Oden sanes Oden. Nah, itu abdi pada ngaluk yang Oden, habis naik napa kosasi? Oden, panggilan mana Oden? Ay, beuki parah ya, beuki penting. Kadir. Itu ke siaran langsung Pak Kapolda ningali langsung soalan. Oh, sanes Pak Oden, dia Pak Kosasinya. Pak Kosasi. Mohon Pak Oden. Pak Kapolda izin. Iya sanes Pak Oden, tapi Pak Kosasi. Ongkos dikasih. Alhamdulillah aku Pak Kades. Pak Kades. Sok atuh sauran dua Pak Kades. Namun di pasien kurang bagi dua. Pak Kades diantos saur Pak Kiai. Itu Mohon sakit duit biasana gitu. Pak Oden masih Pak Kosasi mah parebut. Pak Oden. Pak Kosasi parebut. Oh Pak Oden jeung Pak Kosasi teh pada pun. Mohon. Oden Kosasi. Iya Pak Oden sih Pak Kosasi Pak parebut itu teh. Dua nanet mohon. Parebut amplop. Pak Kiai. Ayo tuh sok ngisiin ke naon tuh. Ke rumah heeh. Pak Kades siap ka dieulah sakadap. Mangga diantosan. Pak Kades anu gagah pertentang anu kasep ngalempeng-peleng Pak Kades. Mangga Pak Kades gara buka. Nah, Pak Kades buka amplop. mohon pan beli asian. Oh, tadi teh usia anu amplop. Mohon tadi teh masalah amplop teh cari asian Oh, beli sok. buka. Bisi kaburu kuwi Pak Kadesna. Sawe panitia gerewan Pak Kosasi. Bapak panitia Pak Asep sareng Pak sahanya hilap deui. Punten Pak abdi teh. Alim sok atuh caket teh. Edas Pak Kades atheuy. Tuh. Kan udah Pak itu utusan Pak Kades. Sanes Pak Kades eta mah. Utusan Pak Kades. Oh iya ada. Ya mau Pak Ustad eta mah sareng abdi. Pak Kades. Mohon kanggo Pak Ustad. Pak Kades can merdek. Tacan. Di itu. Oh, anu beureuna tacan gaduheun Pak. Oh tuh acan. Mohon. Jadi ke kadi deui. Mungkin dina amplop. Betul amplop. Mohon nomeri eusian nomor teh cenah. Oh gitu. Mohon. Sok sotoy ho. Ayo ngadeg gerak. Jadi tadi teh pikeun ngarojong kamardekaan teh ku opat pihak. Mohon. Hiji, Hilap deui. dua, Sok geumpeur Pak. jadi hiji hilap deui, dua Kadua sok geumpeur, geumpeur, katilu katilu na poho. wah Wi, obatna uwi. mohon turun. Nah, jadi acan. Opat atos. Oh bener. Nggak, ibu jadi nulieur nggak ieu teh? Oh jadi dililieur. Pak Kosasi. Pak Odet. Aing jadi kita ditanya Oden Kosasi. Mohon. Aing tanya Kosasi Oden. Mohon Odet sah kosasi Pak Belut. Iya. Beki penting teh beki edan. Pak Oden, Tuhan. Hari Pancasila teh aya sabaraha? Aduh, terus habis. Mate sekolah Pak. Sekolah. Nah, saya nanya ke sekolah. Akan mau sekolah, belum diajarkan ku guru. Udah saya nanya ke sekolah, jadi Pancasila. Mohon, atuh Aduh, salah, atuh.
Jadi Pancasila aya 5 Pak. aya 5 Moal. hiji aya nu katilu teh naon? Ieu mah tilu hiji heula atuh Pak. Tilu sok ngajol. Nah, pan uing nanya oge. Nah jadi bapak anu malikeun ka uing. Lah bingung atuh abi ge ngejawab lagi ke Banyak tilu. kumaha anu nanya atuh. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. bener gitu. Jadi persatuan Indonesia. nu kalima Rakyat yang dipimpin. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Gempar Pak, ya Allah ya Rabbi. lemper. Mohon. Hari tuang garwa aya di dia. Kali beli belak muda jauhan ka jauhan. Da moal matak jadi adel atuh. Ya atas sok pagawean sama ketua urusan listrik kalau abi masuk ieu sok seger. Ari sareng pamaket mah da aduh sieun atuh Pak. Da aing mah teu hayang atuh ku baheula laki aing. Kalau laki teu. Matak aing mah geus sumpah ka Allah, teu hayang ka lalaki. Ka Allah ge geus janji aing mah teu hayang di imah nambah deui pamajikan. Uing mah geus sumpah bakosasi ka Allah. Pamajikan cukup hiji nu di imah. Mohon di luar tilu. Hah? Di luar tilu. Tong sok fitnah. Tong sok nyeun masalah atuh. Biasa we bisa kami beli kieu teh teu meunang atuh. Kan aya di bakalan. Aya Mohon di jalan itu di aing kita kabondong. Teu kira-kira. Jika supir uing Pak ngaji di Bogor jadi kaingetan tuh. Oh uing teh keur mereka sorry Pak Kosasi. Pak Odet. Kosasi. Odet wae. Tadi Kosasi Odet, ayeuna Odet Kosasi. Jadi kali. Mah Pak. Pak Lurah ieu mah Pak Lurahnya. Mah abdi teh kan peureuh na mobil teh. Meureun di kitu-kitu. Supir teh eureun. Cek eta teh pila mah kitu heuh. Cek eta supir simkuring teh. Pila nya sabaraha. Bapak bade pilana nu mana? Bade nu sae, bade nu biasa. Nu sae we bener mah bisa dipijit. Wing teh Pak teu hafal heuh. Da keur borong. Bus teh ka hotel Pak. Tengah tilu aya nu ngetrok. Aya supir sare di mobil. Wing teh mukakeun kitu Pak Kosasi. Gitu nya. Eta gara-gara building etaan eta. Emangnya aku teh laki-laki apaan? Ya bisa maka. Pas dibuka si pintu teh. Pak, abdi di warang radio gitu. Pak, nu ada awewe Pak, da luas satunya Pak. Bari jeung gelis deh Pak. Gawing teh kagok atuh Pak. Nya geus jeung tuluy ikon. Bener. Kagok era bari teh. Nya, Citece ada hampura we, Citete da abdi mah teu apal maksana kumaha mun cenah kan cenah bade dipijit. Pada abdi teh isin ku awewe mah kumaha lamun hudang atahiyat. Pancilaka. Nya. Nah, Pak Kosasi seuri. Atahiyatna asa katuna mau pisan atuh. Hah? Atahiyatna asa tengah mau pisan. Nya ki atah teh ya. Mohon ya asa nangtungna kitu katinggal pisan atuh. Nangtung naon? Apa iya lo? Pak Kosasi mangke maju. Jadi nu kalimatnya dia teh naon balik ada ya? Boten Pak, ini sok sadaki. Nah, juga Lumpur Pak. Gosok atuh balik sali kata. Kamana Bapak we? Mana cara ieu abdi ge juga. Jadi nomor 5 teh naon tadi teh? Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan Bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh. Langsung Susu ibu. karena susu
keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya sawe Rusia. Kan itu mayuna. Aya bojon tadi deh. Jeung mau pene incu. Keadilan Bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi astagfirullah. Keadilan bagi seluruh duit. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nuka dua naon. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nuka opat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan, dalam perwakilan dan perwakilan. Balikan deh. Kebalikan. Gusti mabuk ya Allah ya Rabbi. Esok hiji atuh lah ame eta atuh. Boleh cari ah. Esok atuh. Dia atuh. Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kasurupan gitu poliwet tanpa surupan. Ayo pamajikan Allah. Ya Allah. Esok wihan deui. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang Ada. Datu tuh aos atuh bari calik mah atuh ada. cicing saya bu sian gitu bae. Ayo budina penting ieu bener beuki penting beuki gelo. Untuk dibejaan. Nah ini bejangan Pak. Sok garok. Ya Pak Ustadz sekarang harus Ini apa? Tidak perlu sih itu saya mah. Oh nggak perlu. Nggak perlu. Ayam benar. Yang penting mah amplopnya aja. Aku kan belum dikasih. Ya, ntar saya minta sama Pak Kades. Sama siapa? Sama Pak Kades. Kan itu udah dikasih. Itu mau buat Bapak bukan buat saya. Oh jadi mau minta lagi sama Pak Kades? Iya dari belakang layar. Oh gitu. Oh, iya. Pengumuman Pak Kades. Pak Kades pengumuman. Jangan dulu engkau pulang bahwa tadi kata Pak Odon. Pak Kosasi. Itu mana nu bener kan itu? Apa anak ya benar Pak. Nah itu awi nyebutkan posesif Oden. Oh ada suami eta teh kene. Pak Kades. Saur Pak Oden Kosasi. Nah eta bener. Baru bener. Wayahna tekeging wakamungkur ti patupatan. Jalaran saur pangarsa Pak Oden Kosasi. Wayahna amplopna kedah disiapkeun. Jadi priyogi kauning Pak Kades. Dina mangsa urang ngarojong kemerdekaan teh kudu lillahi ta'ala. Da tadi ge kudu aya sifat gotong royong. Janten Pak kasauran Pak Oden Kosasi. Wayahna Pak Lurah diantos dina luhur panggung. Ieu mah murni kasauran mantena, sanes kasauran abdi. Abdi mah mung jabung tumalaku. Ah bohong dah magi layar panggung nyares lagi sanes ayeuna. Di belakang layar abdi nyares. Nah emang aya layar gitu dah teu aya layar. Iya kan di belakang play itu. Mah di tukang mah tuh sawah. So, dia ngomong jeung kiai mah Tuh Pak Kades kadieu saking kitu. Alhamdulillah. Tepuk tangan. mal eleh ku kenal. Kawalat ka kiai mah. Ta ieu nu ngaranna Lurah Soleh deh. Naik Pak Kades. Cing
cing dek mana dia cing harus kepalura. Balasan na lain pakai dibuka di alih bentuk sopan nanti. Nah tuh wing gitu tuh kita. Nanti ditarios kan Pak Ustad. Sok marios ka Pak Lurah. Sok. Sok kumaha Kang Odet kusasi nu tadi teh ya. Untuk paralun Pak Kades dah biar di orang Pak Ustad tadi ngeres. Sanes gitu. Alhamdulillah Pak Ustad. Kawitna tausiah jantan bobodoran gitu nya. Mudah-mudahan we jantan bahagia sadayana. Amin. Kumaha Kang Odet kusasi. Oke, ya Pak Kades punten ada kita. Pilarang Pak Ustad, pilarang teh kumaha Pak Kades senang. Kumaha keluaranna atuh. Cenah saurang teh Pak Odet mungkin di pasihan amplop ku Pak Kades. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Ieu nu sahabatna Pak Odet kosasi anu soleh. Karena naon hoyong amplopna hungkul alhamdulillah. Itu alhamdulillah. Mohon alhamdulillah ku sabab berenang upami isi nama tersep hoyong amplop nongkol. Alhamdulillah ibu di bisa liatin amplop nama aya tilu tapi amplop hungkul. Nyuhunkeun lagi amplop nama. Pasikeun we isi nama ka Pak Ustad, can amplop nama ka abdi. Isi nama ka Pak Ustad ya Pak Kades. Oh gitu. Amplop nama seueur. Berarti hoyong amplopna. Maka amplopna jangankeun amplopna hungkul. Mohon Pak Ustad ya isi nama abdi. Gitu Pak Ustadnya. Ya. Ya kan tadi pawarangna amplop karena ka abdi. Terus ya Pak Ustad. Itu nyarios gitu. Ya kan ke ku abdi disarioskeun ka Pak Kades. Alhamdulillah. Simpen atuh. Eta mah jiga nama kieu Pak Odet, eta mah siloka. Siloka Pak Odet. Pangwakilankeun ku Pak Odet. Bareng Pak Ustad digana kitu eta teh Pak Odetnya. Mudah-mudahan we eta teh telaras, mudah-mudahan telaras eta teh. Mudah-mudahan kitunya. Tapi alhamdulillah kang aturkeun nuhun ka Pak Ustad khusus di Bandung. Mugia khusus bareng kengeng di dieu teh aya ilmu anu manfaat anu tadi teh kaduana alhamdulillah tos tiasa masyarakat terusna Kampung Tanjung umumna desa Sukamantri alhamdulillah tos tiasa dina raraga 17-an teh ayeuna mudah-mudahan cing aya dina kebahagiaan dunia sareng akhirat. Amin ya Allah. Alhamdulillah begitu sejak ngiring kapihatur pisan nu tadi tos disangkakeun mudah-mudahan cing aya manfaatna kangge khususnya kangge gizi kuring umumna kangge ibu-ibu sareng bapak sadayana ngaturkeun nuhun ka sadayana ieu mah saukur Nya bener teh. Masa saukur. ieu mah eta Pak Odet lah nya Oh jadi itu kan alhamdulillah ya Allah rezeki. Kayak ditolak kau cari mah masih ada belum nyongkeun. Mohon nama saja men nolak rezeki berarti eta mah kumaha meureun nya. Mau sih ya nama atuh tah nya salah beli nama Pak Ustad kangge Pak Odet sadayana nya mau mangga kamar mohon ada tambah tip we ieu mah abdi meureun di dieu negara atur nuhun Pak Ustad ada punten sakali deui atur nuhun Pak Odet atur nuhun ka tamu dirajin yo ngadapun Atur Pak Lurah. Pak Lurah ieu handphone kakantun pilih aya chat yang tidak bisa aku balas. Ibu bapak kenapa saya menaikkan Pak Kades? Jujur bukan karena saya ingin dikasih, bukan. Tapi saya ingin dekat karena ulama dengan umaro itu harus menyatu. Tegaknya ini negara, tegaknya ini daerah adalah kekuatan ulama dan umaro bersatu. Dan kekuatan ulama dan umaro itu ada di tangan ada di tangan bapak-bapak. Tadi saya ingin menaikkan bukan apa, tapi ingin ada satu sentuhan antara ibu dan bapak dengan Pak Lurah. Oke? You understand? Jadi aku I think the light in the starting of family. No. Nah, itu atuh bahasa eta belah tuh. Bahasa Sunda we. Jawab no. Nah, Aduh,
Aing ku nyambung ieu jeung Pak Oded penting ieu ka bawah gelon. Jadi dia teh Pancasila teh aya Ya 5. aya 5. Anu tadi di deket dia tadi ngaji matos. Mohon. Jadi hirup urang teh aya Lima. pikeun isi kemerdekaan teh aya 5. nyakeun bae cicing. Itu yang sorry, udah orang ketanya, atuh saya jawab nah. Besok kanyakeun ka ibu-ibu kumaha yang serikeun. Ibu kumaha yang serikan aya urang teh sabari hiji Bu, saurna tah gitu soal paus asal sampean api. Ari Pak Ode. Gitu ya pokoknya lah. Sok geus pokoknya biar aya sabaraha. Hah? Pancasila teh tadi aya Aya 5. hiji, Ketuhanan yang Maha Esa, 2, keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan. Semangat sekap hatur. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. tepuk tangan. Tong ditinggal atuh Pak Ustad. Aku udah nyanggakeun ieu. Oh. Lain tinggal Pak Ode beuing pede isan ini GR. Sok kumpul dari tinggal tur kaset teh. Masa aku harus perang dengan perang? Alhamdulillah ya Allah. Mangga. Da eta mah sanes di ali barakallah. Nuhun Bapak. Sami-sami. Nuhun. Eta teh tuh dicadak jeung mah. Bari pasti ngapangtar, itu Pak Ustad atuh. Apa semangat terus bari canak mah. Mangga, ilajeng.